Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillahnya pangari tiasa nepangan deui mitra-mitra dina dangat ayeuna. Bagia mitra-mitra nuju naraon panginten aduh dina wengi-wengi ayeuna ya sigana manuju ngabaheuhai gitu. Bari ngabaheuhai raosnya gitu teh bari ngahuapan gado gitu. Aduh raos gado dihuapan kamari teh mitra-mitra nyaeta nuju nyarioskeun nyi cucu kondenya harita teh anu bade ngubur kipayek. Mitra-mitra sadaya supados teh nyangkolong teh kana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar jeung ieu tempat tur bangunan peresan lainna naon bisi rungkad heuk ningang batur kitu ceuk nyi cucu konde. Pok Pak RT nyarita, oh mohon mangga nyai mangga kelah ari masalah ngurus anu marawat mah nya urang kuburkeun we ayeuna. Da kalaresan ari warga mah seueur jalmi mah kitu ceuk Pak RT. Atuh anu saterusna Pak RT patua kampung jeung palabe terus nitah ka warga supaya ngagundukeun mayit atuh teu talangke. Kabehana ge warga turun mantuan keur ngagundukeun mayit anu nyeun tandu. Jadi lamun dibawa ku tandu mah cenah gancang. Bobohan warga teh haloba tuh. Jeung warga teh nu nyebutkeun embung sabab bungah lain di kieuna. Kirujit jeung anak buahna anu nyieun masalah di kampung manehna ayeuna mah geus paragat nyawa. Harita aya budak ngora anu pas bagian mawa kirujit. Sak rujit urang galawet nama jeung dewek oi. Dewek ingat ku si laing didudut kumis. Dewek aduh nika kocak dengek. Tah ayeuna si laing ku dewek didudut kumis. Kitu ceuk eta budak ngora bari kumis kirujit didudut satarikna atuh pugu we coplok. Nepikeun ka bibirna teh kaluhur tapi da ari jalma geus teu usik teu malik mah boro ngalawan. Ngos. Teu meunang kitu ari kanu maot mah. Tuh mana tuh damang. Asa kabina-bina teuing. Inget kuring mah harita tah. Basa hayam jago dibawa. Hayam di nyah-nyah. Di nyah-nyah kadawak teh si konyok ieu ya ku si rujit ya. Kitu ceuk eta budak ngora. Yakeun bae lah, ikhlaskeun we. Da meureun rezekina lain rezeki urang. Lamun si rezeki urang mah tong sieun barang mah. Anu penting mah urang mah ikhtiar barang naon-naon oge. Lamun lain rezeki urang sok sanajan dipetian besi oge anger wae nu maling kitu ceuk si Mang. Kabeh warga ngabagi-bagi tugas nu nyeun tandu anu ngumpulkeun jeung anu ngagali kuburan. Aya deui dina kuburan teh nu ngomong kieu, oi tong jero-jero teuing lah mun bisa mah. Cukup 1/2 meter mah. Meh kadele etanana
cingirna. Ulah kitu urang mah lain pengadilan anu boga pengadilan bisa ngadili mah iwati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu penting mah urang malaksanakeun we naon anu geus diparentahkeun ku agama. Soal jalma goreng jalma alus keun bae alus kagungan Allah, goreng kagungan Allah, teriweuheun Allah mah kitu cek si Aki. Atuh dikitukeun ku si Aki mah kabehanana ge jararempe. Da memang bener pisan eta caritaan si Aki. Bener jeung salah kagungan Allah, sawarga jeung neraka kagungan Allah. Lamun Allah teridoan masuk kana nerakanya moal. Sapertos contohna bagina Kang Ijing Nabi Ibrahim. Pas adi duruk dina seuneu, ari Allah teridoan mah tiis nya tiis. Ari kulobaan mah nguburkeun teh teu burung we gancang beres. Geus beres nguburkeun anu saterusna sebagian memeres imah anu penting nawe cenah ulah nepikeun ka bisi ngaborobot nganarita warga teh kagok cenah Pak RT urang bereskeun we ayeuna dadi engke pigaweun ayeuna pigaweun engke mah bisi hese deui ngajelema ari ayeuna mah meung pengumpul hitung-hitung ieu we cenah pakaulan si Rujit eueuh pan ngahaja-haja mah hayang eueuh si Rujit teh hese. Atuh ari geus kitu mah aya kasanggupan ti warga kabehanana ge digarawe kabeh dikakatan diberesan malahan mah ditambrukeun di sisi keun we cenah da moal waka kahujanan kewe malahan mah lamun anu butuh kentengna masoke bawaan teu naon daripada mubajir diantep. Ari harita nyi cucu konde jeung si Baharideng ngilu cicing diteun Pak RT lain naon kahiji nyada kaburit nomor kaduana nyaeta hayang ngareureuhkeun kacape hayang istirahat pan tadi geus tarung ragot pampangna mah si Baharideng pan si Baharideng maripuh pisan ti mimiti ngalawan anak buah Ki Rujit ngalawan Ki Rujit Ki Peyek kabeh pan dihanca. Perlu mulihkeun kakuatan da henteu-henteu ge si Baharideng teh kakeunaan. Jadi ari serangan tenaga dalam mah bos serangannya ayeuna ge mitra-mitra ai gerakan tenaga dalam mah saresema seueur. Mong ari ayeuna mah jadi tahap belajarna nyaeta ngatur pernapasan. Jadi terjadina kuatna kerasna otot sareng tulang teh sebab ku urang bisa ngalatih nahan napas sapertos balon we atanapi ban pan semakin dikompa semakin teas kitu deui dina anggota badan urang oge ngan ari kapungkur mah keur nyangkem hiji kakuatan es tuning ngagunakeun ku perih ku saum mati geni pan saum teh dipapai ti mimiti sanaktu muti sareng sararesna mitra-mitra sanes mitos sanes carita bohong sepuh kapungkur mah memang gagas sakti mandraguna sapertos kan dina carios Prabu Siliwangi pan eta teh memang sanes mitos sapertos kerajaan-kerajaan Majapahit eta teh leres. Nah cenah ayeuna mah henteu mati kembali deui kana diri urang hiji anu paling utama perilaku nomor kadua naon anu dituang ku urang eta ge ngaruh
seperti orang tapakur diri naha hirup orang kahirupan orang kieu baca diri heula we sebetulna mah teu kedah tebih-tebih. Atau Pak RT meuni atoheun yen ni cucuk konde jeung si Baharideung rek cicing heula. Malahan mah Bu RT meuni pakpik keur nyuguhan semahna. Hayam dipencit nyambal jeung ku kabeneran harita teh keur musim peuteuy. Ari peuteuy baheula baradag tur balolotot halarideung. Malahan mah Pak RT ngadadak dina ngalana ge Pak RT teu nitahan sasaha henteu esuning dialaku sorangan ku bungah-bungahna. Ngalana ge dipikeun kadua hangar atuh. Malahan Pak RT bakat ku bungah nyirip beula cenah geun we rek nyirip lauk atuh Pak RT mah harita ngalalauk lauk tarabakang lauk emas puguh we atuh tuangeun teh aduh mending ngaleuya. Eta nempo goreng hayam mitra-mitra hayam teh hayam ieu teh nya hayam kampung. Hayam kampung diungkep beula, diungkep tah terus diungkep depan langsung digoreng serkah gitu. Ari bumbuna bumbu kapungkur mapan koneng lajanu karitu teh asli we. Lauk emas we anu segede ya ramo lah, ramo teh alit ai zaman kapungkur mah lauk teh nya da teh aya lauk alit kapungkur mah soalna syukur 2 ramo 3 ramo mah tuh disebutnya ke impun ku apik-apikna sepuh urang kapungkur. Sareng kapungkur mah dina mencit hayam ge teu sikna cadu mitra-mitra pantrangan kapungkur mah teu penting-penting teuing mah ngalalauk nu gede ulah nu leutik ulah gitu. Jadi kapungkur mah mun ngabedakeun we eta mantong nu gede mah keur bibit nu leutik entong cenah gede heula naon atuh di alat tutut tah kitu sepuh kapungkur mah ku kuat-kuatna. Pandayana mah urang digaras jeung tulang-tulangna. Lauk emas ari sambal Bu RT ngahaja sambal tomat. Ditarasian mah tarasian, tarasina saeutik. Lobana mah tomat we, tomat, bawang beureum, bawang bodas. Ari lalapna ngahaja Pak RT dipipir terong, kacang panjang. Jeung ngahaja Bu RT nyeupan, pangnyepankeun cenah tah pucuk daun sampe jeung daun gedang. Atuh coya sama teh mending ngaleuya. Ngan sanguna cenah ulah sangu bodas sangu beureum we cenah. Sangu beureum ari sangu beureum ti payun sanes mode sangu mode ayeuna. Ayeuna mah kan 3 sasihnya tos panen kapungkur mah 6 sasih aya 1 tahun mitra-mitra kapungkur mah huma teh. Atak dina dituangna teh benten jag-jag. Sarang sepuh kapungkur mah upami sok ningal we dina bobokot teh ningan alit siga nyepelekeun ningan. Padahal mah euhak-euhakan tayong katuang. Ku barokah-barokahna ucapan sepuh kapungkur. Atuh sararea brak tara ruang. Ku gue anu tuang teh meuni nikmat tur ngalimed. Sangu beureum, sambal tomat, coelna peuteuy dadakan, sepan daun sampe, sepan pucuk gedang, terong kacang panjang, hayam goreng, hayam kampung, cing lauk emas mantep mak nyos mitra-mitra. Harita dina wanci peuting Pak RT saberesna tadi tara ruang terus ngobrol nyata jeung Nyi Cucu Konde. Malahan mah warga ge aya tiluan. Ari palebe jeung patua kampung mah cenah rek marulang heula lainna naon da awak ieu saripuh geus tadi nguburkeun ngurupkeun jeung memeres. Dari ngurupkeun mah nya dihandap gitu bagian palebe. Keun cenah isukan we cenah palebe jeung patua kampung mah arek datang deui ngahaja
kabita hayang ngobrol da ayeuna ge cenah lamun teu tuduh mah jeung teu capek hayang ngobrol jeung si Baharideng jeung Nyi Cucu Konde teh. Nah sabantara mah mitra-mitra Nyi Cucu Konde teh lamun di sidik-sidik ditalak-talak keretan beungeuna teh geulis. Pokona mah geulis namina Nyi Cucu Konde. Tina soratina naon teh lain mode kabogo anu dibawa ku si Barong. Panai ku nu si Barong mapan serak-serak garinyul ai Nyi Cucu Konde mah cuman Nyi Cucu Konde seolah-olah beungeut teh nya lah digoreng-goreng we gitu disemu di kumaha gitu. Jadi tadi piara we. Padahal lamun ningali beungeut anu aslina wah sanu teu kabongroy. Kabongroy we pokona mah. Pok Pak RT ngamimitian nyarita. Oh sanes. Ari Nyai sareng Ki Baharideng teh ieu teh bade ka mana? Bade ka mana sareng ti mana tujuan? Nah ngahaja ka dieu atanapi kumaha? Jeung basa tarungna jeung kirujit teh kumaha? Kitu ceuk Pak RT. Panasaran pisan. Sabab tadi mah teu sempet ngobrol panjang lebar. Oh, kuring teh Pak RT ari masalah padumukan mah teu puguh. Ngan kuring teh nyaeta ti paguron Cucu Konde. Lain kaula lain kuring sombong nya kuring pisan pamimpina. Ari maksud jeung tujuan nyaeta ka Gunung Halimun. Aya nu dituju, aya nu diteang. Kitu ceuk Nyi Cucu Konde. Oh, bade ka Gunung Halimun. Mohon. Tapi punten Nyai ieu. Sanes Pak RT celedek jeung celemeng. Lah soalna mah sering anu ka dieu ngalangkung teh. Jadi anu nya paripaos gitu. Naon disebatna teh? Bade ka Gunung Halimun ya Pak RT kan kadang-kadang bari ngarona teh ngajaga sanes naon bilih aya niat jalmi anu teu leres. Nah Nyai teh ngahaja wae ka Gunung Halimun teh tanapi bade naon aya nu diseja. Kitu ceuk Pak RT nanya deui ka Nyi Cucu Konde. Pok hiji aki-aki nyarita. Nya Nyai lamun rek ka Gunung Halimun sing hati-hati. Laina naon aki mah sok loba kabejakeun. Malahan mah aki ngadenge pisan aki teu nginjem ceuli. Anu geus ka Gunung Halimun hampir loba anu paragat nyawa. Anu bisa baralik mah bisa dihitung. Lamun ayeuna anu init kaditu 10 nya paling bisa balik ge satengahna geus untung. Sabab di Gunung Halimun teh aki ge nya ge cicing di dieu. Bari aki geus kayan sakieu kolotna teu apal. Lamun nu datang kadinya maotna maot kunaon nah di kumaha.
teu apal ngan lamun di Bandungan ku ngararomongna salilana susumbar aya anu ngomong urang paheula-heula we cenah urang papinter-pinter tah kitu Nyai nya aki teh sok sanajan karek panggih Nyai oge jeung jang gelang bahar hideung aki teh jeung urang dieu geus kahutangan budi ku Nyai jeung ku ujang bahar hideung sapatutna aki ngingetan ka hidep duaan lainna naon bisi jeung bisi aya anu teu dipiharep kitu ceuk si Aki. Atuh Nyi Cucuk Konde menengah huleng bari nanya ka si Aki, nah Aki tiasa kitu asa teu kahartos ku abdi maki kitu ceuk Nyi Cucuk Konde. Oh Nyai ari anu biasa katempo ku Aki mah sok aya cahaya anu kacida ngageburna eta cahaya ngagebur kacida jadi lamun geus aya cahaya ngagebur kadinya teh jarang urang dia ge wani nempo sabab lamun ditempo nya paur lolong kana panon ari saur sepuh mah eta teh anu disebut tongkat wesi aji ngan lamun anu kadinya jelema anu niat jahat jadi hayang menangkeun eta barang keur tujuan lain sok langsung paragat nyawa nya walohi eta mah naha tarung jeung nu sarua kadinya nah tarung jeung anu ngajaga tongkat wesi aji Aki ge teu apal Nyai ngan anu katingali ku Aki jeung lain Aki wae warga di dieu oge mineng nempo pang namah lamun dina tanggal 14 Purnama eta barang ngakebur mancur anu disebut tongkat wesi aji jeung ari Nyai naon maksudna rek ka ditu nyaeta rek ka Gunung Halimun bade naon tapi hampura lain Aki celedek jeung telelel ampura kitu ceuk si Aki pok Nyi Cucuk Konde nyerita oh Aki Pak RT oge kasadayana maksad abdi bade nyobian nyaeta bade nyanak eta tongkat wesi aji margi kahiji memang eta pusaka anu kacida ampuhna ari abdi mah sareng si Bahar Hideung teu aya tujuan kanggo kana kajahatan justru abdi hoyong mibanda eta pusaka kumargi seep waktosna.